Amen.
timbul kerusakan di daratan sareng dilakukan usaha kalakuan manusia anu baru karena Allah Subhanahu wa taala dibalikeun kamaranana siksaan usabagian sabagian pagaweana ta'ala menjatuh supaya manehna babalik pikir keresna tobat. Abdi rahimahullah dina ayat dijelaskeun yang kerusakan daratan jeung dijauhkan bahwa kerusakan bulan hujan kahuruan jeung sabangsana eta teh sababna bima kasabat aidinas usabab pagawean jalma. Ulama tafsir nu dimaksud bima kasabat aidinas nyaeta minal ma'asi. Sabuma tafsir Imam Jalaluddin Al-Ma'ani itu ina tafsir Al-Munir nu maksud bima kasabat aidinas teh isababi asbinas al-ma'asi. Kerusakan aya di daratan jeung dilakukan sabab manusia geus digawe maksiat. Oke, dina kitab tafsir Al-Wajid dimaksud bima kasabat aidinas teh nyaeta bisyu'uni ruti usabab jalma-jalma koser alasan dosa. Lamun jalma koser digawe maksiat, digawe dosa, maka bakal aya kerusakan dilaksanakan jeung dilakukan. Anu angkatna liyuhyikum ba'dal ladzi amilu. Allah bakal ngangkeun siksana kamanehanana ba'dal ladzi amilu usabagian pagawean nu geus digaweana sabab sampurnana siksana kejaga. Panna Allah dibangkeun siksaan ka jalma usaha maksiat la'allahum yarji'un supaya manehna tobat ka Allah. Alhamdulillah. Syekh Amin Al-Qurdi dina kitab Al-Qur'an nagawu laisa fid dunya wal akhirah syarrun wa dalil illa wa sababu dzunub wal ma'asi. Dunia aya di dunia sareng jaga akhirat kagorengan sareng panyakit kecuali sababna teh dosa jeung maksiat. Dosa jeung maksiat eta madarat dina hate, dina badan, di dunia sareng dina akhirat. Maksiat teh pirang-pirang madaratna di antarana hirnan lil nafi untuk diparingan ku Allah ilmu manfaat. Di antara deui madarat dina maksiat teh nyaeta hirnan taat wa muhibu bawatil kubur. Untuk diparingana tiasa taat saos dosana sareng maksiat eta tiasa lalur bawaan kubur. Hadirin rahimahullah, doa Gusti Allah dina ayat sekian wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Namun musibah mungkin anjeun saya ada sabab pagawean anjeun ngalakonan maksiat. Hadirin rahimahullah, dina tafsir Shawi ngajelaskeun surat Al-Anbiya manusia memang teu dina dosa usah itu manusia naat dari musibah. Dan musibah ulang terkena di jalma antara jalma kafir, jalma soleh, serta jalma mukmin bukan dosa. Namun ayat musibah, ayat dari jalma kafir, eta pasti siksa sabagianna diturunkeun dalam dunia Allah. Al-Masawib yusolihin qawfu darajat wal musawib mu'minin takdiru sayyidina. Musibah ke jalma soleh nyata ngangkat darajat. Musibah ke jalma mukmin tukang dosa eta takdiru sayyidina ngalebur bilang-bilang kesalahan. Hadirin rahimahullah, di mana orang digawe maksiat tur tobat
di mana urang kenging musibah eta teh mungkin urang sedaya dosa dosa urang dalam dunia supaya bersih urang tos diampura Allah karena dosa Allah wa ya'fu an katsir wa Alhamdulillah wa